Sampurasun baraya sadunya nadawidi Abah bade mantun basa Sunda deui. Manton naon bah? Mantun kawin kontrak jang. Abah gaduh pantun kawin kontrak. Yuk urang barandungan. Pantun kahiji aya budak mawarokrak cenah mah rek nyieun bubur. Kawin kontrak matak gujrud salalemur. Pantas rek gujrud ge data umum jeung balarea nya bah nya jang. Aya oge pagawe kontrak kerjasama imah kontrak gedong kontrak ras bah. Pantun kadua aya budak mawarokrak disimpen di jero dapur. Kawin kontrak senah ibur di Cianjur. Enakeun oleng panganten di tempat endah barit hawana tiis kabayang unggal usik naon jang? Sumuhun unggal usik Siduru pan hawana tiris di Cipanas Cianjur mah bah ujang ge kantos kadinya nyabak cai pasusubuh teh menit samewek. Oh unggal usik Siduru jang sugan teh unggal usik taeun nya eta oge sama Messi diru teh taeun heula bah namina oge oleng panganten. Sia jang. Pantun katilu aya budak mawarokrak dina kursi minum susu. Kawin kontrak naib saksi cenah palsu. Teu kagok doraka nya bah kawin teh dijieun kaulinan kawas budak anjang-anjangan nya jang. Dan niatna oge goreng cara jeung migawena oge ku jalan goreng. Nu matak pantes Majelis Ulama Indonesia naneskeun yen kawin kontrak teh teu sah tur kaasup tindak pidana perdagangan orang. Nasi goreng raos nya bah kalakuan goreng mah pika sebeleun tah eta jang. Geuning ujang arti ujang tea. Pantun kaopat aya budak mawarokrak hideung harangasu. Kawin kontrak ukur keur ngalajur nafsu. Laras pisan bah ukur ngalajur nafsu ngumar asmara da buktosna nu dikawin kontrak teh para gadis dan janda gemoy. Teu kacaritakeun aya nini-nini 70 tahun dikawin kontrak nya jang. Sigana mun nu dikawin kontrak teh nini-nini jeung nu ngawina barudak mora mah moal matak gujrud. Ceuk ujang mah tetep matak gujrud atawa heboh bah. Nah jang. Aki-aki bakal loba nu protes bah sabab teu kabagean nini-nini. Sakitu heula pantun Sundana nya. Abah jeung ujang pamit hatur nuhun Abah. Hatur nuhun ka baraya sadunya nu tos like, komen, share sareng follow. Cag.